lamun di urang aya pembangunan tempat ibadah, masjid, musola, pesantren, majelis taklim, ayo urang babarengan, malahan mah kudu papa heula. Lamun sok agama mah pastabikul khairat lah ya, paheula-heula dina kabagusan. Nah gitu eta mah mangga ndek mantuan ku tanaga bagus, atanapi mantuan ku harta atuh mantep eta ge. Mantuan ku barang-barangna, bahan-bahan bangunana saya teh teu nanaon, diperbolehkan jeung dipersilahkeun. Nu penting kepentingan pembangunan agama sarana prasarana ibadah eta jadi keur urang ari ibadah kabehan ya. Ngan hiji pesen akang, lamun bisa mah mun aya pembangunan masjid, pesantren, musola, majelis taklim, mere duitna bae supaya dipergunakan yang fungsionalna bisa kemana-mana ge gitu. Yang mer tukang, yang beli bahan bisa ya, hiji pesen akang. Nah jeung kaduana, lamun urang ndek nyumbang ajang pembangunan masjid, pesantren, musola, majelis taklim, ulah sok merecet anu warna koneng. Oke, loba nu salah tafsir. Coba pas diberitakeun kieu ditarima ti hamba Allah, manehna parantos merecet koneng atuh mencret.